Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahaula il khamsatu wal isyruna, maka ari itu 25 nabi. Yajibu eta wajib naon al imanu iman bihim ka itu khamsatu wa isyruna tafsilan kalawan terperinci. Wama sarang ari perkara siwahum salian itu khamsatu wa isyruna. Yajibu eta wajib naon al imanu iman bihi kana emma ijmalan kalawan global atawa kalawan umum bimakna annahu kalawan makna sayaktosna kalakuan sareng tingkah yajibu eta wajib ala kulli mukallafin ka satiap jalma mukallaf naon aya takida yen nekadkeun itu mukallaf annallaha anna lillahi sayaktosna eta tetep ka Allah Ta'ala ambiya'a aya pirang-pirang nabi wa rusulan sareng pirang-pirang utusan la ya'lamu anu henteu uninga teu aya anu uninga adadahum kana bilanganana itu ambiya sareng rusul saha illallahu kecuali Gusti Allah. Pahum mangka ari itu ambiya wa rusul ghairu mahsyurina eta henteu karingkes kabeh lana pikeun urang sadayana. Wakila sareng dicarioskeun naon bihasrihim lapad bihasrihim diringkesna itu ambiya sareng rusul bi adadin muayyanin dina bilangan anu ditangtukeun. Fakila mangka dicarioskeun naon mi'atu alpin wa arba'ati wa isyruna alpan. Mi'atu alpin 100.000 wa arba'atu wa isyruna 24. Naonana alpan rebuna. Kama saperti perkara waroda anu sumping ieu ma pi riwayatin dina riwayat. Wakila sareng dicarioskeun naon mi'ata alpin lapad mi'ata alpin. Mi'ata alpin 200.000 wa arba'atu wa isyruna sareng 24 naonana alpan rebuna. Kama saperti perkara waroda anu datang ieu ma pi riwayatin ukhra dina riwayat anu sejen. Ar-rusulu ari rusul minhum eta tetep tina itu rusul teh salasu mi'atin ari 300 wasala sata asyara sareng 13. Wakila sareng dicarioskeun wa arba'ata asyara sareng 14. Wakila sareng dicarioskeun wa khamsata asyara sareng 15. Lakinil ula tatapina ari anu langkung utama ada muhasyrihim eta henteu aya karingkesna rusul bi adadin muayyanin dina bilangan anu ditangtukeun li alla yakhruja supaya henteu kaluar minhum ti itu anu kabeh sahaman jalma wa ari itu man teh minhum ti itu rusul au yadkhula atawa asup bihim di itu rusul sahaman jalma laisa anu lain ieu man teh minhu ti itu rusul. Qala nyarios saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala minhum man qasusna alaika wa minhum malam taksus alaik. Minhum eta tina sabagian rusul man ari jalma qasusna anu kisahkeun kami alaika ka anjeun. Wa minhum sareng ti eta tetep ti sapalihna rusul man ari jalma lam taksus anu henteu lam naksus anu henteu ngabejakeun kami alaika ka anjeun. Waqala sareng nyarios pil baiyati dina kitab baiyah wa adul anbiya'i sareng ari bilangan pirang-pirang nabi fala narohu mangka eta henteu berpendapat kami kana itu adul anbiya li khaufi wuqu'ina
karena sieun tumibana urang sadayana pijetina bin dina ngajauhkeun wajaa sareng sumping biadihim kalawan bilangan itu ambia naon nas walakin dhaifun walakin dhaifun nakli tatapina ari dhaifna tukilan inda dawitul labi eta mungguh anu ngabogaan panyuprih wayajibu sareng wajib aidon deui naon al imanu iman bil malaikatil kirami ka malaikatil kiram alaihi meta muga tetep ka itu malaikat as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan wahum sareng ari itu malaikatil kiram kismani eta dua bagian kismun tegasna sabagian yajibu anu wajib naon al imanu iman bihi ka itu kismun tafsilan kalawan terperinci kismun sareng aya anu sabagian deui mah ijmalan eta kalawan umum paladzi mangka ari anu yajibu wajib naon al imanu iman ngimankeun bihi ka ieu ladi tafsilan kalawan terperinci mah arbaatun eta aya opat Jibrilu tegasna malaikat Jibril wa Mikailu sareng kadua malaikat Mikail wa Israfilu sareng katilu malaikat Israfil wa Azrailu sareng kaopat malaikat Azrail fahaulail arba'u mangka ari itu anu opat teh yajibu eta wajib naon al imanu ngimankeun bihim ka itu arba tafsilan kalawan terperinci bihaisu ya'rifu kusakira-kiranya jalma kulla wahidin ka saban-saban sahiji minhum ti itu arba alan firodihi natepan nyoranganana itu kul wa annahu sareng sayaktosna itu kulin min malaikatillahi eta ti malaikatna Allah amalau nafana pon lamun nganapikeun jalma wahidan ka salah sahiji minhum ti itu arba fala syakka mangka teu aya kamangmangan bi kuprihi dina kupurna itu eman wa amma in qala sareng anapun lamun ngucapkeun si jalma la arifu henteu nyaho kuring ka itu wahid fa'ala qauli aksaril ulama maka netepan kawal kaseseueuran ulama yakfuru eta kupur itu eman wa ala qaulil aqali sareng netepan kawal anu paling saeutik layak furu eta henteu kupur itu eman walazi sareng ari anu yajibu wajib naon al imanu iman bihi ka ieu ladi ijmalan kalawan umum minal malaikatil kirami ti malaikatil kiram alaihim eta muga tetep ka malaikatil kiram as-sholatu wa rahmat wassalamu sareng kasalamatan ma eta perkara ada anu ngalianan ieu emak haula il arba'a ka itu anu opat bimakna annahu kalawan makna sayaktosna kalakuan sareng tingkah yang takidu eta nekadkeun jalma annalillahi sayaktosna eta tetep ka Gusti Allah teh malaikatan aya malaikat la ya'lamu anu henteu uninga adadahum kana bilangan malaikat saha illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala daimuna anu lalangkeung kabeh ala taati kana taat la ya'suna anu henteu maksiat itu malaikat Allah ka Gusti Allah makana perkara amarohum anu marentah Allah ka itu malaikat wa yaf'aluna sareng migawe itu malaikat makana perkara yu'maruna anu diparentah itu malaikat wa'lam annahu yajibu al-imanu bi annan nabiyana wallahu a'lam bissawab.